Abah malah musim teh dahar teh leuleus. Jadi tiap ieu teh dahar we. Mun teu dahar leuleus lamun teh. Wah, hujan. Jejak di dia we ya. Masih ada remas ya. Kebeling mau agak dijual, mau dulu dijual. Lemburku Taruang gitu Mang Jo, taruang. Taruang. Netizen. Netizen. Abah mah wae kibari sang heula. Lamun teh dahar sang teh leuleus. Itu kalau abah maksakeun we sang caku ngal ompong. Sareng pun lanceuk. Yang pun lanceuk. Oke we, mau sampai teh. Ieu teh Rai Raka ieu teh Mang Jojo sareng Mang Sudin teh Rai Raka. Untuk jeung daging hayam eta aya. Cika ningal-ningal cenah netizen, yang naon Mang Jo? Mang Jo. Ningal eta netizen teh. Ya udah. Sareng naon cenah tuang meni raos. Bala-bala. Bala-bala tahu. Sambal kerupuk mah sudah dibeli, udah jauh di itu. Tadinya eueuh. Nuju ngadamalan naon ya teh Mang Jojo teh? Ya teh bade di Sarangan. Dia tahu selami dia di Palajida. Nah, Bade Sarangan heula. kitu ieu we kuduaan teu eta We ada mesin teu heup. teu di mesin. Tuh, Jalan. kompak ieu mah Rai Raka teh. Nyawah teh teu di mesin ku dipencug we tuh dipencug ala baheula teh geuning kan. Ala baheula. Teu jeung daging ayam da. Teu beli. Ieu we jeung tahu. Aya. Tapi nikmatnya Gitu. Rai Raka ieu teh Kang Soleh Rai Raka. Rai Raka ieu teh mah manapun lanceuk teh Mang Jo. Kali dia. Pun lanceuk sa Ibu Sarama teh Mang Jo. Ibu Sarama hiji kadua tapi lu di Lebak. Amangan kadi ka Garut pas Jang Soleh. Urang nyerang di Serang. Tadi di dia mah ada caket mata air. Tuh paling di tuh mata air na teh. Agung. Paling di tuh mata air. Tah, ieu Mang Jojo ngenongna sok di dia. Kobongna teh. Da masantren Mang Jojo mah di dieu na, da di bajona mah teh di dieu. Di Lemur. Di lemur.